Tah di dia ya Gapura tah. Oh, urang teh menuju kampung Ciawi Tali baraya. Hoyong terangnya baraya ulah di skip lah. Ame terang ya. Di mana cenah kampung Ciawi Tali Girang teh. Urang ayeuna mah urang ka Ciawi Tali ya. Benar ka dia jika nama masih kapayun si mamanggenya. Tetapi pokoknya mah di terminal Gunung Halu teh baraya. Tuh, aduh. Jika nama ya perkampungan sejuk udara nage pokoknya mah. Sangat sejuk dan pokoknya mah kabayang udarana enakeun pokoknya enakeun pisan tah di dieu ge aya penuk jalan tah baraya. Penunjuk jalan teh nu ka kantor desa Gunung Halu kali itu katongo tuh. Ai katongo mah ka Tangsi. Si beber suka jadi Cibideui kali itu nanti nya. Kantor si Apra kapungkurnya. Ayeuna mah menuju kampung Ciawi Tali we. Silaturahmi tah eta ka desa Gunung Halu mah ka dieu bare tanya. Urang mah arah ka dieu ya urang taroskeun heula barea bisi ieu. Sianas jauh we kajauhan. Karena nemean ka kampung Ciawi Tali mah barea can kantos. Kakarek pisan jeung mempalah ya. Buhan aya waktos. Teu gawe di lembur. Ayeuna mah aya waktos itunya, aya waktos ka dieu. Ka dieu ba. Ya, di mana tah? Ya, tetep bis cenah sauna teh barea terminal tah ieu tapi lewat ieu nya, lewat solokan ieu ya. Lain solokan non wahangan ieu ya. Geunaheun wahangan ieu mah gede barea. Iya gitu Ciawi Tali teh. Raosen juga namanya. Barea Ciawi Tali tuh. Tuh aya anu ti heula urug tuh. Masih daerah Gunung Halu ieu teh barea. Ciawi Tali. Ieu meureun nya masuk Ciawi Tali ieu mah nya. Kayak urang taroskeun si lebih teuing barea euy. Kayak nayoroskeunana di luhurnya. Tah, ya pos dia. Ya gana aya nu hajat gitu. Masih teras ka ditu tah urang naroskeun di dia ya ini mah. Barea sekedapnya. Masih lumayan cenah barea. Ka Ciawi Tali teh lumayan lah dia mah sakedek deui. Sameme jembatan pokona namanya. Tah, masih kene ka dieu ya geuning. Benaheun jalan nama aslina tuh. Ya suasana ge sejuk di dieu mah tuh. Kang urang dieu nya pidoana cing sarehat sadayana barokah usia barokah rezekina. Oge dimudahkeun sagala urusanana. Kalesan ngonten ka dieu ka erek ka kampung Ciawi Tali. Sambil silaturahmi ieu mah. Kaleresan aya kompoy oge ieu. Kaleresan ka dieu ieu. Tuh raoseun kieu oh ieu meureun jembatan mah. Oh ieu. Jembatan ge raoseun kieu barea ieu mah jigana kalewat. Sisi jalan. Raoseun kieu nya barea tuh aya batu di ditu teh baheula mah masih keneh kitu barea. Ka jembatan ieu nage kenal suasana nage sejuk kieu. Urang putar alah bisi tebih teuing barea ieu teh asana mah rada tebih teuing can jembatan biasana ge nya. Oke, urang tah ya itu tuh. Urang belok heula barea. Karena ieu bisi salak barea euy. Tuh kayak urang di dieu. Belok heula kaliwat barea. Aduh. Kamang ada teh kaliwat baraya tadi nama ya tadi itu sancan jembatan kedana teh ya nya di Gunung Halu silaturahmi ka konten kreator anu aya di Pali Gunung Halu baik teh kaliwat bumina teh baraya tapi sakedik dah kaliwat ge dia mah hitung jalan-jalan we da sok ka dieu
alangkuhan biasa lagi ngan terang bumi na didinya nya ya bumi nate tepatnya di kampung Ciawi Tari tayo aya bengkel tayo ya bare tah di dia jika namanya abdi ka dia ya bare ya tadi heula